cenah kitu urang ribupan ieu urang nu beunangna oge udah Sunggah aja meureun komandan anu ieu. bagian urang atuh ada urang mah dicelakaan ge eta tadi ge Udah meureun ayeuna mah kaduga leumpang urang nya. sok atuh hayo lah Dan mah urang gandeng we. Saeutik deui kadinya da. Urang gandeng. Gini dia. Tuh itu komandan dia. Sampingna ya. jadi sampingna kena imah Oh, komandan tadinya nya. Mangga gandeng ya. Kieu ya. Kieu teh eta kumaha kieu leungeun nya. Mun elak kieu meureun eta. Eta salah tukang beok. Salah nya. Oh, salah tuh, salah. Sok sik bener. Kumaha eta rek mah geus atuh lempang lah ayo eta kieu we. Lah da kadinya. Heeh, dari ke ieu meureun komandan ge nyerius. Komandan menang jadiin. Hanya, iya anu cilaka. Ayo urang neangan. Ayo atuh buru. Bengkel atau apa tukang urut ya? Di belah mana dia? Eta tukang urutna. Tah dan Mana? bengkel nih. Oh, aya tukang bengkel sok atuh. Oh, bawa kadinya bawa. Ka bengkel heula. Capek ya. Bener ki tukang bengkel mah ya. Tah ieu ke di Heula. Sok dulu karunya ieu tuh. Kamarana. Sampurasun. Assalamualaikum. Halo. Aya dan Eta tukang urut ka mana? Eueuh. anu jarang geuning. Heueuh. Assalamualaikum. Ah, ieu mah rehe kamara. Tukang urut teh. Ngomong kudu bahasa Indonesia sudahnya. Sok. Halo, permisi, I'm coming. aduh kemana si komandan jeung Pak Ewok teh dekat gitu teangan tadi eueuh dan ini cebi gitu ya kedila Tuh, kemana Kang Beok ya? Tukang urut teh. Oh, nyata Beruang. astagfirullah kena naon di dieu Apaanan mawar cilaka? kebededeuleuan komandan emang nyarek didongkrak Pan teh bengkel meureun. ieu bengkel lor tinggal ban motor Astagfirullah adi. Salah, Bang. Salah dan salah. Pak Hansipnya sing pada rinter tinggal eta tah Oh, ayo palu. eta mah lain bengkel Iya, Pak. lain bengkel urut mah belah ditu Oh, salah tuh. Salah, komandan salah. Salah. Kang Bewok salah. nah itu belah ditu udah deket ayo Oh, udah ayo. ayo Ayo. bawa eta Mana itu? buru burukeun atuh leumpangna teh kunaon ieu teh tah baca tah bengkel urut Urut naon sih teh eta? urut atuh urut tukang meuseuh Pokoknya teh urut janda. Terbalik sih, Bos. Terus ka bodor. Ayo. Kayak geuning bener. buru Urut. karunya ayo Kena janda wae. tah ieu tah tah ka jero we ka jero rek mani heula rek mani motor di mana motor mah di jero tuh oh atur nuhun ya ya Waalaikumsalam. Atur nuhun, Mang. Assalamualaikum. Sampurasun. Kamara, Kang Bewok bangun jempling ya. Aduh, zaman kiwari mah sen yang duit. Jadi tukang urut. Oh, nu dek diurut. Ngelak lele. Jadi nabur we. Aduh, aing mah bingung, aing cieu-cieu cayong euy. Assalamualaikum. Aduh, kumaha atunya? Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Jang. Alah, euy, bangun nu arek diurut teh mah euy, aduh keur boga duit teh aing teh nya. Astagfirullahaladzim. Sugan we, euy potong beheungna. Ah, Saha di jero? kela euy Jang, aduh dek karipu mentas oge euy pengkor teh kieu nya eta euy. Kela sakedeung kela. Nah, diantos.
naon deui eta teh jelema teh. Aduh. Kang Bewok, itu gening aya tukang urut. Tukang Bewok. Naon itu lombana kitu. Bisa mana mekeuna? Tukang urut model gitu. Si Ujang bisa gitu nya. Kuateun keneh mah nya. Bisa henteu urut mah. Mang geura buru mang gi cangkel mang demi Allah mang. Terus tusuk dieukeun lah. Aduh. Jang bangun ribu, aduh dikadieu diuk teh kitu nih. Kaluhur naik geura kaluhur hayo. Ayo kaluhur. Oh, sok atuh angkat teh kalur si Ujang nya. Sok angkat teh. Naon jang eta teh aduh ka kitu. Benar teh. Ini gitu. Bisa kan moal kira-kira. Eta aki-aki ini gitu. Belum pernah jeung sarampeoran. Ada mulutnya salah jadi baru. Cobaan. Sok atuh cobaan. Naon jang eta teh bisa kitu, coba jelaskeun heula kumaha eta teh bisa jadi kitu. Ieu yang kieu ieu teh si Ujang teh kamari geus. Dina oton tisuk-suk kana rungkun karunya teh. Tina oton, tina motor. Allahu Akbar, poho. Oton bimaun. Motor. Kebalik ya. Kumaha tuh daya king. Coba urang urut heula nya. Salah lain ieu lain. Tuh itu tuh. Tuh nu geuringna ge itu. Hari komandan kalah kaseserian. Sudah genahan Komandan. Aduh hampura aduh. Jang. genahan si komandan mah. Aduh. Abahnya komandan jeung Kang Bewok teh bade mulang ngan ieu nitip we si Ujang ngurus-nguruskeun pangurutkeun jeung surat-suratna bade dicanaknya surat-suratna Surat naon komandan? nah heuh kana surat-suratnya Dan surat-surat heuh eta Kang Bewok administrasi Administrasi keur naon? ngayarna kasih aki. Mangga jang sok atuh kenela ieu urang urus ku abah lah ujang ieu mah. Da mana naon kikin cegat deui dah. Aduh, Aki, komandan ya, arek ngeureuy arek pulang heula. Sok atuh ari mangga. Nya atuh, hatur nuhun pisan, Aki. Ya tuh Kang Bewok kurang ngeureuy. Ya, Jangan tesan heula sakedapnya nya. ya. Tok kilap ya. Apa we berenya? Wadidaw, bagus, janda, ada kita lihat. Aduh, ayo Kang Bewok ngeureuy. Nanya naon si abah teh gitu. Janda bae nol. Aduh, komandan teh resep eta. Kan janda-janda lurus tunyu. Sok. Ali ralaunan. Kalau dipaksakeun nyeri mah. Da sakeuleung di tepi. Mana teh kasih nap aja itu. Sakeuleung di tepi mah jauh 5 kilo deui. Oh wayahna. Tah saha teh make labu. Tulungan ku bapak jadi tahan kayak engke oge der labu pusing atuh pas segugun geus geuceu ai labu teh nyeri nyeri nya eta wayahna we tah enak kieu lah aya ieu teh bangku urang ngilu istirahat di dieu nya launa ketinggian launa sok awas oh ya nak we temumah lain kang kahayang beunceuk tes caket jadi mah oke bisa ya jalan hah bela saya benar apa? Tok tidinya. Ngomong.
Aduh, Pak, kumaha ieu teh, Pak? Nyeri deh, Pak. Pengobarankeun puasa ke demam, Pak, sama meh-meh ka tukang urut atuh. Oh, wayahna we ceu tahan lah saeutik mah. Da sebelum di tepi mah jauh ieu teh. Agong. Alah, paling ge 5 kilo deui jadi mah. Oh, urang pecitan heula ku apa namanya? Mana sukuna atuh? Anu mana sukuna? Oh, ya Allah, ya suku menikio ini na romehon na ge. Astagfirullah, gini gitu gini nya. Baru nyapanya. Baru dari mah pas dia pisan atuh meureun teh jalikeunna. Mulai mulus kieu nya baru lah. Naonna? Ieu na sukuna. Astagfirullah. Ya gambar kerarieuan deui. Oh, eta. Jeung eta pabentuk kunaon cek dicapokan ku saha. Bapak, itu menang dangdang kitu teh nikos naon teh cabokan. Oh, habis gante nu nyabokan eta teh nya. Lamun cep jawaban kieu mah lipstick. Bener euy. Tah enak kumaha geus bisa sugan lah berangkat. Ya, sama dengan Bapak. Maksakeun we nya wayahna nya. Dipeuseul teh tadi. Heeh, wayahna we lah. Bisa mah Bapak kan lempengkeun da geuningan teu bisa teh. Alah, boro-boro bapak mah bisa ngalempengkeun. Heeh, nyata wayahna we. Kumaha lamun diganong atau diganong? Sok lah diganong we. Da sakedik deui. Ya tuh Pak, aku nyeri, teu kuat itu. Kumaha ieu teh Oh, hayo atuh urang kerjakeun lah. Urang ganong lah nya. Daek diganong, daek diganong. Daek. Sok hayo ganong lah. Kumaha? Oh, ganong ayo lah. Itu dibalik. Oh, Pak RT lupa lu. Enggak salah Pak RT lu bikin udah mang teh. Oh, sok atuh lah. Sok hayo, yuk. Dah mulai lagi tepi lah. Gitunya licik sorangan Bapak mah ah. Sakut nepi teh Pak. Sakedeung deui. Wayahna. Yang cemi mah Kunaon eta cenah mah? Pak RT. Siap, laksanakan. Kumaha da Mang? Alhamdulillah. salah. Oh, lain salah teh. Ieu tah, tah. Oh, gitu. Contohan sok. Oh, hampura salah. Kunaon kieu tah? Astagfirullah. Ieu tah. Poho kumaha ge aduh. Eta cenah mah kunaon? Da eta itu kieu sukuna dijalikeun. Karunya teuing. Ai si abahna aya? Aya nyolong aya di lebat. Sok atuh mangga ka lebat. Oh, bak gotong kuduan lah. Ganong. Ganong. Karunya aduh. Ganong. Karunya ieu teh aduh. Sok. Eta sok kakak tadi. Komandan teh kumaha? Sok kuduan. Aduh, karunya ya Allah. Oh, karunya pisan. Sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Urang eta ngaranda teh hebat ieu atuh di kapeot ieu mah euy. Mangga calik sapele dia. Ya, salik. Punten ya jangan aduh ya. Repotkeun aduh. Ade atuh ceu lah. Aduh, si janda teh. Iya. Tapi komandan Allah. Teu kuat keberatan yang kaca yeulad beli mananya. Ek diantar moal. Ah nyalira we. Itu tuh. Bisanya serangan? Biasa, Pak. Oh, sok lah. Nya celenya. Duh. Kadeknya. Ih. Asa si bebek itu tuh. Si bebek. Wajib motor teh aya. Apa sih kamu? Bukan Muhammad teh nih, waduh. Mana tuh bengkel urut teh? Urut naon dan Urut. Aduh, Bang. ban motor. Astagfirullahaladzim. Salah, mati. Salah. Motor geus dituna di ditu ka tukang bengkel anu ka tukang urut. Ngan labu. Don. Kunaon itu? Aduh, baru deui labu. Labunya nu na teh mah. Eta aya kumaha?
Kumaha damang Pak RT? Alhamdulillah Bapak. Aduh.